Sampurasun barudak sadayana anu di bumi tepang deui sareng mantin sareng endul ayeuna. Aduh eta endul nyanak naon? Endul kenging berkah huit Aduh, raos pisan atuh panginten endul. Ya memang leres raos. Iya kan? Iya teh biasa janten obat. Oh gitu. Tapi tekenging sarakahnya eta berkah teh kedah dibagi-bagi. Entong atuh mah. Tuh nya endul mah tekenging kitu. Kami kendulna atuh moal waras mah. Eta teh kedah emut, eta teh berkah ti saha? Iya mah di Bapak Endul. Memang leres eta teh berkah ti Bapak Endul. Jalana tapi berkah anu utami sumberna mah ti Gusti. Ieu teh ti Gusti. Mohon pan anu nyiptakeun huwi oge Gusti sanes Bapak Endul. Gusti teh ngaberkahan teh sanes ka Endul wungkul, tapi ngaberkahan oge ka rencangan Endul anu di bumi. Ngaberkahan oge ka sadaya jalmi. Muhun Pak Endul kedah emut upami orang nampi berkah oge urang kedah ngabagikeun deui kanggo nu sanes yen berkah ieu teh sumarna ti Gusti. Aduh hapunten nyaman dul teh atuh muhun da Gusti mah mikanya ka urang sadaya. Nur terang buktosna yen Gusti mikanya angka urang sadaya ngaberkahan urang sadaya naon wae. Endul teh acan uningan mah buktosna teh naon bae. Gusti maparingkeun panon poe. Nya. Kanggo nyaangan alam dunya. Sanes kanggo saurang pan kanggo sadaya jalmi di alam dunya. Leres mah. Gusti maparingkeun hujan. Oge Gusti maparingkeun eta teh kanggo sadayana. Gusti mah henteu ngawilah-wilah ngaberkahan teh janten upami urang ayeuna teu acan ngaraos diberkahan kadah emut yen Gusti mah nyaah Gusti mah ngaberkahan kanggo sadayana sanes kanggo sajalmi wae teu tinggal dina kitab Jabur. Pasalna anu kalima ayatna anu ka-13 disebatkeun yen Gusti teh ngaberkahan kasakur anu nurut. Nun pangeran piulas Gusti ibarat kepeng keur maranehna. Naon ari kepeng Nul kuninga? Kepeng teh titis sanes eta mah atuh kepeng teh sapertos hahalang anu mindingan pager. Tah Gusti teh nang tayungan, Gusti teh ngaberkahan ka sadaya jalmi anu naon? Anu nurut ka Gusti. Tah upami urang teu nurut ka piurang Gusti, hartosna moal diberkahan mah. Sanes kitu oge. Upami Nul teu nurut ka mak, Nul entong bebelokan. Tapi Nul teu nurut belok henteu sampean? Belok. Tah eta mah sanes kumargi henteu diberkahan, tapi ku pamolahna nyalira. Nya da sapertos tadi Gusti mah masihan panon poe oge kanggo sadayana. Sanes ku kasayanana jalmi Gusti mah tos ngaberkahan tos nyayogikeun. Nya. Nah, urang oge kedah emut yen urang teh parantos diberkahan, parantos disayogikeun sadayana, urang dipaparin waktu sapertos ayeuna Nul kenging huwi. Nya, tah Nul oge gaduh cocokan kamari apaan. Tah eta oge berkah Gusti ngalangkungan Ibu Rama Nul. Tah karerencangan Nul oge kedah dibagikeun pengalaman Nul ieu teh wartosan rerencangan Nul pami aya nu nuju sedih ngaraos teh diberkahan emutan. Yen Gusti oge tangtos ngaberkahan aranjeunna oge. Nya berarti mah urang oge kedah ngadoakeun kan rencangan urang oge. Leres. Ka sepuh urang oge. Nya eta pisan. Eta urang teh hiji buktos nurut ka Gusti. Saur Gusti kan urang kedah nurut. Kedah nurut ka Gusti, kedah nurut kana parentah-parentah Gusti. Supados urang tiasa ngaraoskeun berkah Gusti. Oke berkah Gusti teh saleres nama
sanes kanggo urang bae. Tah leres. Teu kenging saraka. Pami ayeuna aya nu nuju teu damang, aya anu nuju ka kirangan. Gusti merhatoskeun nya, Gusti tangtos ngaberkahan ka aranjeunna oge. Urang anu tos ngaraos diberkahan, urang oge kedah berbagi sareng aranjeunna. Atuh mah abdi ayeuna bade ngabagi ieu kanggo rencangan dul. Kedah Kanggo ka itu ka juju jeding teh. his teu kenging kitu batur diwatosan ku nini. Teu kenging nyarios anu awon kanggo rerencangan nya. Dihilap dul. Nah, ayeuna urang kedah ngabagikeun, urang kedah ngadoakeun ka rerencangan anu nuju sedih, anu nuju sesah nya supados urang oge teras janten berkah. Amin. Kumargi Gusti atos ngaberkahan. Dul jadi berkah. Ayeuna bade ngabagikeun ieu ka rencangan. Leres pisan. Hayu atuh marangga sadayana deui ka tepang deui. Ayo nih. Hayu.